Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Abogodul halali aripang dipika bendu na pagawean halal. Ilallahi mungguh Allah at-talaku eta tolak. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis ha Abu Dawud fi sunanihi dina pirang-pirang sunanna Abi Dawud. Atani geus datang ka kuring saha Jibrilu malaikat Jibril faqala tuluy nyarios ieu malaikat Jibril ya Muhammadu hei Muhammad ish pek hirup anjeun ma kana perkara syi'ta anu karep anjeun fa innaka mangka sayaktosna anjeun mayyitun eta anu bakal maot wa ahbib sareng pek mika cinta anjeun makana perkara syi'ta anu karep anjeun fa innaka mangka sayaktosna anjeun teh mufarikuhu eta anu bakal papisah jeung itu emak wa'mal sareng pek amal anjeun makana perkara syi'ta anu karep anjeun fa innaka mangka sayaktosna anjeun majziyun eta anu dibales naon bihi itu amal wa'lam sareng kudu nganyahokeun anjeun anna syarafal mukminin kana sanya na kamulyaan jalma mukmin qiyamuhu eta hudangna ieu si mukmin billaili di tengah peuting wa izzahu sareng kamulyaan jalma mukmin istighnauhu eta ngalap sugihna ieu mukmin anin nasi ti manusa. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Jabirin katampi ti Sayyidina Jabir. Atani geus datang ka kuring saha atin anu datang min Robbi ti pangeran kuring pa akhbaroni tuluy ngabejakeun ieu atin ka kuring annahu sayaktosna kalakuan sareng tingkah man eta ari saha jalma mata anu maot ieu eman min ummati ti umat kuring la yusyriku anu henteu musyrik ieu si eman billahi ka Gusti Allah syai'an kana hiji perkara dakhala tah asup ieu si eman al jannata ka surga. Qala ngadauh Kangjeng Nabi faqultu tuluy ngucap kuring wa in zana sanajan zinah ieu si eman wa in saroko sareng maling ieu si eman. Qala nyarios ieu si atin wa in zana sanajan jinah ieu si eman wa in saroko sareng maling ieu si eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Muslimun Imam Muslim wa Tirmidzi sareng Imam Tirmidzi wan Nasa'i sareng Imam Nasa'i. Atani geus datang ka kuring saha atin anu datang min indi Rabbi ti pangeran kuring azza maha mulya Rabbi wa jalla sareng maha agung Rabbi faqala tuluy ngadauh nyarita atawa ngadauh ieu si atin man ari saha jalma sholat eta maca sholawat ieu eman alaika ka anjeun min ummatika ti umat anjeun sholatan kana hiji sholawat kataba tah nuliskeun saha Allah Gusti Allah lahu pikeun ieu si eman biha kusabab ieu sholawat asyra hasanatin kana 10 pirang-pirang kahadean wa maha sareng ngalebur Allah anhu ti itu eman asyra sayyiatin kana 10 pirang-pirang kagorengan wa rafa'a sareng ngaluhurkeun Allah lahu ka itu eman asyra darajatin kana 10 pirang-pirang darajat wa roda sareng ngabales Allah alaihi ka ieu si eman mislaha kana pantarna hasanah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sah Ahmadu Imam Ahmad an Abi Thalhah katampi ti Abi Thalhah. Atuhibbu naha mika cinta anjeun ayalina kana yen leuleuy naon qalbu ka hate anjeun wa tudrika sareng manggihan anjeun hajataka kana pangabutuh anjeun irham tah kudu mikanya anjeun al yatima ka budak yatim wamsah sareng kudu ngusap anjeun ra'sahu kana sirahna anak yatim wa at'imhu sareng kudu mere kadaharan anjeun ka ieu yatim min ta'amika tina kadaharan anjeun
yalin tah bakal leuleuy naon qalbuka hate anjeun wa tudrik sareng bakal mangihan anjeun hajataka kana pangabutuh anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha at-Tabrani Imam Tabrani an Abi Darda katampi ti Abi Darda. Ittaqi kudu takwa anjeun Allah ka Gusti Allah haitsuma kunta sakira-kira bukti anjeun wa atbi sareng kudu nganutkeun anjeun asayiata kana kagorengan al hasanata kana kahadean tamhuha tah mupus ieu hasanah kana sayiah wa khaliq sareng kudu berakhlak anjeun annasa ka manusa bi khuluqin hasanin kalawan akhlak anu alus. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa at-Tabrani Imam Tabrani an Abi Dar katampi ti Abi Dar. Ittaqi kudu takwa anjeun Allah ka Gusti Allah wala tahqironna ulah ngahinakeun nyaan anjeun minal ma'rufi tina kahadean syai'an kana hiji perkara walau antufrigo jeung najan nyicikeun anjeun mindal wika tina wadah anjeun pi ina il mustaski dina wadahna jalma anu menta nginum wa antalqa sareng najan yen manggihan anjeun akhoka kadulur anjeun wajhuka bari ari beungeut atawa wajah anjeun ilaihi ka ieu si akhok mumbasitun eta anu marahmai wa iyyaka sareng kudu mikasieun anjeun wa isbalal izari sarta ngarumbaikeun sarung fa inna isbalal izari karena sayaktosna ngarumbaikeun sarung minal makhilati eta tina pagawean anu dicacad wala yuhibbuha sareng henteu mika cinta kana ieu makhilah saha Allahu Gusti Allah wa inimruun jeung lamun nyarekan hiji jalma ka anjeun syatamaka tegasna nyarekan ieu imruun ka anjeun wa ayyaroka sareng ngawiwirang ieu imruun ka anjeun bi amrin kana hiji perkara laisa anu henteu aya ieu amrun fika di anjeun fala tu'ayyirhu tah ulah ngawiwirang anjeun ka ieu imruun bi amrin ku hiji perkara huwa anu ari ieu amrun teh fihi eta tetep di itu imruun wada'hu jeung kudu ninggalkeun anjeun ka ieu imruun yakunu tah bukti naon wabaluhu balukarna ieu imruun alaihi eta tetep ka itu imruun wa ajruhu sareng ari ganjaranana itu imruun laka eta tetep pikeun anjeun wala tasubanna sareng ulah nyarekan nyaan anjeun ahadan ka hiji jalma. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Toyalisi Imam Toyalis an Jabirin katampi ti Jabir bin Salim. Ittaqu kudu takwa aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah wa'dilu sareng kudu adil aranjeun kabeh baina auladikum di antara pirang-pirang anak aranjeun kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Nu'manu Imam Nu'man. Ittaqu kudu sarieun aranjeun kabeh firasatal mukmini kana firasatna jalma mukmin fa innahu karana sayaktosna itu mukmin yang zuru eta ningali ieu mukmin binurillahi kalayan cahaya Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Ittaqi kudu sieun anjeun da'watal mazlumi kana doana jalma anu dizalim fa innaha karana sayaktosna ieu dakwah laisa eta henteu aya bainaha eta tetep antara itu dakwah wa bainallahi sareng antara Allah naon hijabun panghalang. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wallahu a'lamu bissawab.